Para mitra sadaya mangga dongeng urang teraskeun deui mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna nyaeta Suryati di Arah Pati karangan Ki Leuksa. Nembe masih mitembean para mitra masih kene mitembean munggaran gitu nya namanya bagian kedua. Atuh mangjaya ngaturkeun nuhun ka sugri komdangu nu parosna subscribe sareng locengna. Nu parosna like-na pon kitu keneh sering ngabagikeun acara ieu. Sering komentar hatur nuhun para mitra sadaya komentar ge. Alhamdulillah katampi. Kitunya para mitra hatur nuhun. Kawar hiji tanda para mitra sadaya yen mitra sadaya mika cinta tanapi saeutik ageungna aya peratosan ka Mangjaya Official. Mangga para mitra atuh dongeng judulna Suryati di Arah Pati karangan Ki Leuksa. Nami Ki Leuksa mah tos teu birek deui lah para mitra, tos teu birek deui mangga nyangakeun bae dongeng-dongengna para mitra Suryati di Arah Pati. Ieu dongeng karangan Ki Leuksa ayeuna nincak bagian kadua mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mangga para mitra urang lajengkeun deui hanca dongeng nu judulna nyaeta Suryati di Arah Pati karangan Ki Leuksa dina bagian kadua. Para wargi anu kauninga harita bahwa di teh ngajak bebesanan sareng Mbah Sumanta. Atanapi wawarangan ai warang teh besan. Aya sabagian daerah nu nyebatna warang, di tempat sanes mah disebatna besan. Eta keneh para wargi mangga urang sami-sami hanca dongengna carios nyambung judulna Suryati di Arah Pati dina bagian kadua. Barang ngadenge kahayangna Bah Wadi atuh Sumanta tuluy nyarita. Wah berat bah. Sabab anak kuring mah moal nyumponan kana syarat-syarat nu dipenca ku Abah. Teu beunghar, teu kasep, teu bager, teu pinter jeung can punya kami toh hadi. Cek Pak Sumanta bari pepeta. Manehna melang bisi anakna meunang ka nyeri ti Bah Wadi lamun geus ngahiji jeung anakna Bah Wadi. Ih, ulah boga pikiran gitu. Abah mah moal mikir kadinya ari anak mah ka anak maneh mah. Sabab geus percaya kana didikan kolotna. Abah percaya ka maneh nu tangtu bakal mampu ngawarah jeung ngadidik anu jadi anak. Sangkan jadi jalma bener. Jadi Abah mah teu nempo anakna nu ditempo teh bapana sabab percaya ka maneh tak kitu euy. Ya syukur atuh ari percaya mah tapi mun anak kuring teu nyeugumakeun ka Abah ulah kaluhung. Sabab anak kuring mah boga sifat burat batu. Sok mawa karep sorangan tapi ari kana usaha mah geto. Ayeuna ge geus boga gawe sorangan sakalian pangabutuh dirina mah. Geus tara minta ka kolot sugan we ari geus boga pamajikan mah leuwih suhun usahana. Jadi satuju mun urang wawalangan. Bah Wadi marah mai bunga. Asa manggih pijalaneun anu hade. Satuju we kuring malah asal barudak nadaekeun. Tapi kade ieu. Bisi budakna nolak mata kriweuh panjagana. Wah moal naon-naon. Pokona anak Abah mah pasti nurut ka Abah kitu. Ya nuhun atuh iraha nepungkeun barudak teh bah. Hongke we. Mun aya waktu ulin ka dieu si Ujang bawa. Tangke lamun anak maneh geus kanyahoan ka dieu, anak Abah rek dibawa ka ditu. Sangaranna anak maneh teh ta? Pendi, ngaranna teh ari panjang nama Pendi Sunarto Adijaya. Tak kitu bah, cek Pak Sumanta bangun reueus. Malah bari jeung suraseuri sagala. Halus euy nulung cupu jeung anak Abah. Saaringanna anak Abah, Suryati Indrawadi Suryo. Kita mah Suryo sode. Ngan akina. Sabab ngaran luluhur teu meunang poho kitu hitung-hitung pangeling kana gelar Raden we. Sabab akina teh Raden Suryo tak kitu euy. Sumanta ukur imut ngadenge omongan Bah Wadi kitu teh beuki siri. Yen Bah Wadi kuatkeun nyekel kaningratan, masih keneh agul ku gelar Raden. Sumanta nginum heula geus kitu pok deui nyarita. Ya muga-muga we rencana urang teh hasil barudak sing layeut, sing saluyu, sing runtut rukun sauyunan. Ulah rek pakia-kia sabab mun barudak layeut teh kolot ge regreg, mun barudak bumbira kolot ngilu bungah deui. Tah kitu we. Muga-muga we atuh da niat hade Abah teh. Hayang nyenangkeun ka barudak bari nguatkeun hubungan urang duaan. Sangkan leuwih dalit, leuwih deukeut. Jadi hiji kulawarga tak kitu we.
Barang keur gunem catur kitu para wargi, Torojo busaha mah nyamperkeun. Gek diuk dina korsi gigireun Bahwadi paroman alum, kawas-kawas nu meunang kasusah pok nanya ka salakina. Abah, ngobrol ke naon tateh di denge-denge meuli uplekna kernya cing kuring bajaan atuh dah hayang nyaho kuring oge. Nyajang duwe di bejaan mah. Da penting ye teh kieu ibunya ye. Tadi abah geus damai jeung Mbah Sumanda. Yen urang teh kudu miara hubungan antara sobat jeung sobat. Sangkan leuwih medok jeung dalit. Ari carana taya deui, iwa di urang ngarepokeun budak. Ngawinkeun si Nyai ka si Ujang ngarah tereh nuruk mangku incu. Tah kitu ibunya. Nah geus boga anu gede Sumanta teh kitu. Geus mujeuhna dikawinkeun malah geus boga usaha. Geus teu ngaripukeun ka kolot, teh Mbah Sumanta semu agul. Sabab boga anggapan yen geus hasil ngurus nu jadi anak. Nya nuhun ari kitu mah tuh kuring satuju pisan. Sabab nu sanyana mah iwa si Nyai teh geus mujeuhna dikawinkeun. Ngan di dieu mah eueuh nu sabanding eueuh pijodohna ka ayeuna tepung jeung putrana Mbah Sumanta nya syukur atuh. Muga-muga sing mawa kabagjaan ka barudak. Jeung kolotna deui Bahwadi nyambungan. Tah, kitunya beun pasti. Puguh we. Jadi sugan we diijabah niat urang. Tapi kamana ri si Nyai ayeuna cing kuring hayang ngilikan. Ngarah aya caritakeun ka Jang Pendi. Ayo, kamana budak teh Nyai? Meuni lila-lila teuing geus datang ka wajan ye. Pandidi tah ka pasar tadi teh. Cek Bahwadi kakara inget ka Suryati. Nu geus lila init ka pasar tapi can aya datang. Puguh kuring bingung ye teh, melang ka budak teh. Nu teh aya datang-datang na kumaha atuh nya Abah? Dititah naon budak teh kuring mah melang we bising aya naon-naon di jalan ongko. Malum loba barudak balaweng, sok ngaganggu kanu ngaliwat, komo ka si Nyai mah loba nu resepeun. Ceuk Abah ibu saha mah nemongkeun rasa melangna. Beuh. Cilaka euy buah-buahnya aya naon-naon ye. Sabab beda ka rasana kana hade. Da biasana wayah kitu geus datang budak teh. Sabab bebalanya teh ngan saeutik ukur meuli surutu jeung batu gedrik. Susulan atuh bah melang, cek Sumanta milu hariwang. Oh bener, kudu disusulan cing geroan si Adas. Kojeng kang busaha mah ka tukang tekung sililat. Kadenge gera-gero nyalukan bujang nu ngaran si Adas. Teu lilat Torojo si Adas nyampeurkeun gek diuk dina bang barung bari poknanya. Bade keur naon kan? Kieu euy. Ayeuna maneh kudu buru-buru init ka pasar susulan si Nyai. Bising aya naon-naon di jalan babakunya. Sabab ayeuna teh kudu geus datang ieu. Da initna isu keneh jeung buru-buru ulah loba ulin di jalan euy. Mangga tuh kan permios kan? Leos si Adas init trek nyusulan Suryati nu can aya datang-datang. Satuluyna Bahwadi jeung busaha mah ngariung di tepas nyang hareupan sema. Ngobrol teu pati segut ayeuna mah sabab inget ka Suryati. Bisi aya naon-naon di jalanna. Heuleut sawatara waktu jebul aya nu datang duaan nyatana si Adas jeung Suryati. Barang breh oge Bahwadi meninga jenghok lantaran sidik pisan. Anakna teh kararusut, bajuna rangsak. Bahwadi meuni teu sirikna luncat bapageun ka anakna bari nanya. Tas di mana heula Nyai? Nya eta baju meuni rangsak kitu kunaon teh? Aya nu begat di jalan ngadawa kumaha? Diperekpak ku pertanyaan kala kagugu. Nyi Suryati teu buru-buru ngajawab bus ka imah. Terus labas ka kamar dituturkeun ku indungna. Nyi Suryati diuk dina sisi ranjang ngahuleng bari rambisak. Puguh busaha mah reuwaseun pok nanya bari nyekel tak-tak manehna. Nyai aya naon itu dusanyana kunaon itu kunaon? Cilaka ibu, abdi teh nu megat di jalan. Ampun ibu, abdi teh hoream. Moal sakali-kali deui ka pasar sorangan, Bu. Cek Suryati bari nyusutan si Panon puguh we indungna beuki reuwaseun. Da dikumahakeun kudu megat teh yeuh, aduh palang siangnya. Teu kebat nyaritana Torojol Bahwadi nyampeurkeun. Kunaon cenah ibunya? Aya nu ngagajabah di jalan? Sajelmanya urang taruh kuluna ku Abah Tuman. Manusia kitu batu tu wali-wani sia. Kelanan Abah ulah makarusuh, ieu budak sina reureut heula, sina tenang heula. Reuwasin keneh jabat capek. Jung ka ditu heula, rangke ge moal burung kanyahoan. Cek busaha mah bari mundeli. Kasalakina teu panuju kana haok polotot. Heuh bae atuh tanya sing bener, nah kunaon cenah? Abah abdi teh cilaka upami teu aya Kang Parman mah lapur. Cek Suryati bari ngareretan ka bapana. Beungeutna pinuh ku kesang. Si Parman? Si Parman kurang ajar. Manusia teu gablek pikiran. Na naonan cenah make nyiksa ka maneh? Keun urang warah jeung kolotna Tuman. Cek busaham.
cek Bahwadi. Dasar keur bingung celina saliwang. Ieu mah kolot dengekeun heula atuh ieu, ai nyarita teh Abah. Lain Parman nu ngaguna sika, tapi nulian Parman mah nulungan, cek usaha mah ngelingan. Heuh, nu nulungan? Naon kitu? Cek Bahwadi leos init deui katepas, gek diuk dina kursi urut tadi. Sumanta can milu nyarita kalah melenyun udud bangun nikmat. Harita Suryati dibere heula salin ku indungna kabaya diganti kitu deui samping nu rarawek. Sanggeus hatena teteg ditanya kubah kubu saha mah. Sangkan buru-buru pugu. Nyai da ieu mah geus reureuh cing caritakeun nah kunaon hidup teh atuh. Bet ngareureuwas teuing pek caritakeun ka ibu ngarah puguh mikiranana. Kieu Bu, tadi teh abdi teh wangsul ti pasar. Di jalan aya nuturkeun dua lalaki pika ijideun. Ari panyana teh moal katutuluyan Bu atuh. Ku abdi teh teu dipalire, tapi di tempat nu suni, di pengkolan nu aya tangkal huni abdi dipaksa kudu eureun. Direjengan kuduaan dibawa ka nu bala. Ibu abdi teh dirangsadan rek diparaksa kuduaan. Ngan untung nu nulungan, cek Suryati bari ngumar Cipanon. Atuh meuni kekerot busaha mah beungeutna katara geuneuk pok nanya deui. Saha nu ngaganggu ka hidup teh? Jeung saha nu nulunganana? Nu ngaganggu ka abdi teh si Karso sareng Ahmin. Ari nu nulungan nama Kang Parman putrana Mang Amid. Urang mana si Karso teh nyai? Ka abdi mah teu terang margi terang kana ngaranna oge pedah manehna we ngaromong kitu. Aya-aya wae pikiraneun teh, tapi keun bae. Lain magis puguh salamet teu tulus karugian. Yuk urang bejakeun ka abahna, ngarahkan nyahoan jeung deui aya tamu di dayeuh engko. Saha Bu? Suryati tumanya bari neuteub. Hatena ngarasa hariwang sok sieun aya nu mata kreuwas ka dirina. Sumanta, sobat Abah, sobat medok Abah teh, yuk urang sampeurkeun. Meh wangguh ke jeung sobat Abah. Nyi Suryati henteu baha. Manehna kaluar ti kamar nuturkeun ka indungna. Serog katepas dipapag ku Bahwadi. Sida diuk mernah ari Sumanta imut bari neuteub naksir tangtungan Nyi Suryati nu memang pikabitaeun. Mataku merot anu nenyo Sumanta ge cacakan. Mun teu inget kana kakolotan masigana hayang pisan mibana Suryati. Tapi kaburu inget yen manehna teh kolot sarta Suryati lain keur sasaha tapi keur anakna nu ngaran Pendi teh. Sumanta, da ieu anak Abah nu ngaran Suryati teh. Cek Bahwadi bari nunjuk kana anakna nu harita keur neuteub ka Sema. Nuhun atuh Bah. Kuring ge milu bunga ari geus boga nu gede mah. Muga-muga we cita-cita urang laksana pikeun ngarakeutkeun duluran. Anu memang geus nyangreud ti bareto. Nepangkeun atuh nyai. Cek Sumanta bari ngajak sasalaman ka Nyi Suryati gap ditampanan bari nemalan. Abdi ge nepangkeun. Upama salse mah heug amengan ka kota nyai supados teu pareumeun obor. Sarta seueur pangalaman, ulah kurung batok teuing zaman kiwari mah. Mangapa hatur nuhun. Insyaallah abdi bade ameng ka ditu. Tanya kitunya diantos pisannya. Suryati teu nemal deui ukur imut bari ngareret ka bapana. Nu direret Surti pok nyarita dari anaker. Teu salahnya ieu teh lain nulian, tapi sobat medok Abah. Tingongora nu ayeuna ngahaja datang ka dieu hayang tepung jeung Abah sakulawarga. Da ku kituna hidup ulah asa-asa sabab jalma mah memang kudu loba batur. Loba sobat jeung dulur geuning aya paribasa nu nandeskeun. Ngeunaan sosobatan mun teu salah mah kieu cenah. Dulur atawa sobat anu lobana 1000 kurang kene. Ari musuh najan sahiji leuwih teuing cenah kitu. Jadi miara silaturahmi teh penting keur ngadatangkeun rahmat ti pangeran. Da kulantaran kitu, engke mah mun aya waktu nu sase urang ulin ka ditu ka kota. Urang anjang ka bumina sobat Abah kitu. Mangga Abah abdi mah ngiringan. Heuh, syukur ari kitu mah. Abah ge bunga. Tapi Abah teh penasaran kana urusan tadi. Aya naon urusannya tadi teh? Jeung di mana tuh hasilna balanya teh apa dititah meuli surutu jeung batu kecerik? Bawa ditumanya ke anakna nu tadi mawa pikareuwasin. Surutu sareng batu kecerik mah memang tos dipeser Abah tapi direbut ku dua celalaki teh ya. Sajabi kitu abdi teh di Suryati teu kebat nyaritana. Asa kagok rek nyarita hareupeun Semah ngan untung indungna Surti. Tuluy diterangkeun maksudna caritaan Suryati teh atuh meninga jengok Bahwadi teh para wargi sadaya ngadenge katerangan ti nu jadi indungna. Harita Bahwadi tuluy nyarita deui. Kurang ajar sia. Urang mana si Karso jeung si Amin teh cenah? Ku abarek di jorag urang satorkeun kana wajib.
Terang bah duka urang mana nama. Anjakal je kanyawan lemurna. Tapi keun bae susuganan dina sajen waktu bisa patebung. Rek ditewak ku abah tuan budak itu teh. Meningahina pisanya. Bah upami leres kitu malaporkeun we ayeuna pisan kan wajib. Sangkan aya perhatian sabamun diantep wae bising kitu deui. Kadu sejen tak kitu bah. Ceuk Sumanta milu nyarita. Keun we. Sayeuna mah nyangke deui mah. Lamun rek ka pasar ulah sorangan, bising aya nu megat mah. Kumaha oleh-oleh keur ka kota teh ibuna, geus aya ge acan. Bah Wadi nyalengorkeun obrolan bari ngareret ka busaha mah. Parantos abah nanging teh aya nu aneh ukur kami lumayan. Keun bae da di kampung mah sakitu ayana. Muga-muga we jadi manfaat keur urang kota. Lumayan tak keur gua reunjang pendi. Ceuk Bah Wadi bari kop kana surutu pelenyun udud ari Sumanta mah. Asa diingetan manehna geus lila teuing ngobrol mangkaning ka kota teh jauh. Jeung kudu lempang mun balikna buri teuing tangtu poekeun di jalan. Bah kuring teh lain teu sono. Lain geus teu betah ngawadu tapi kumaha atuh da geuning geus sakieu buritna. Bisi poekeun rek ngeureuyeuh ka dayeuh. Ceuk Sumanta terus nangtung bari ngajak sasalaman. Nah teh-terehan teuing. Engke we atuh da belang keneh atuh. Bising buriteun di jalan jeung na deui rek nyimpang heula ka Cipagalo rek nanyakeun hoe teh ka si Jamin. Atuh adi kitu mah ngan omat kudu mineng nganyangnya ieu mah. Ulah pereng kuraleng teuing perkara nu tadi mah ulah dipikiran teuing. Moal nu ngahalangan pokona mah. Ceuk Bah Wadi nyerengeh panonna ngareret ka Suryati nu ngahuleng teu ngartieun. Beres pokona mah sasalamet we ngan omat abah ulah licik. Kudu mineng ulin ka imah kuring. Tangdu atuh da bagi geus sayang nyaho ka imah maneh teh. Nu anyar keun belas salempang pasti bakal ka ditu. Sanggeus amitan ka busaha mah jeung Suryati Sumanta turun ti imah tuluy balik. Ari Bah Wadi sabadana ngajajabkeun nepi ka pakarangan. Terus diuk deui dina kursi urut tadi nyang hareupan Suryati. Sedengkeun busaha mah katara marah mae kawas nu meunang kabunga. Nyai, ayeuna abah rek nanya ari hidup teh geus boga niat pikeun ngawangun rumah tangga. Sabab ayeuna mah geus sawawa, geus mojohna mikiran pika hareupeut. Cing jawab Nyai. Ceuk Bah Wadi dari anaker, miharep anu jadi anak sangkan mikirkeun mangsa nu baris datang. Memang kena ros kitu bah, Suryati kalah ka maliknanya. Memang sawajarna we atuh kolot mah. Mun kolot nanya kanu jadi anak, sabab kolot mah naon kasebutna. Lamun ngantep jeung teu malire kanu jadi anak. Nu matak wajar pisan mun abah nanya kitu, kahiji memang wajib, kaduana hidup teh geus sawawa. Geus mojeuna mikiran hal eta. Ta ieu nu jadi sababna teh. Abdi mah can kadu emutan kadinya bah margi ieu hate can teteg resep keneh ulin jeung babaturan. Ceuk Suryati ngabohong. Sabab omonganna teu akur jeung eusi hate da sanyana geus hayang kawas batur. Nu sanyana mah ngabangun rumah tangga. Sasama mah manehna ge kabeh geus baroga salaki malah geus aya nu boga anak. Jeung deui hatena jadi ngait ka Parman teu beunang dipapalerkeun. Ulah salah temen atuh. Ulah salah mun anger kitu mah atuh. Sing inget kana kaayaan diri. Kana mangsa nu baris datang hidup teh geus sawawa. Geus mojeuna boga salaki rek nungguan naon deui atuh, umur geus cukup, harta geus sadia, kolot geus indinan. Rek nungguan naon deui atuh Nyai. Suryati teu buru-buru ngajawab kalah ngeluk tungkul bari mikir. Tapi pikiran teu teteg cus-cos kanu teu puguh sarta kalangkang beungeut Parman emongan. Asa napel dina kongkolak matana. Nyai ulah mikiran nu lain-lain. Anggur geura jawab pertanyaan ti abah. Sabab eta teh hiji pertanda yen kolot teh nya ka anak. Dari teu nya mah moal mikirkeun meureun. Moal rek tatanya kana soal eta. Pek jawab ulah asa-asa. Nya Nyai ulah asa-asa yeuh da kolot mah moal naon-naon. Asal hidup wakca balaka ka indung bapa. Indungna ge para mitra. Harita ngilu nyarita sangkan Suryati daek ngajawab. Abah, ibu abdi teh bingung margi unggal aya pameget anu nganyang ka dieu tara anu dibere harepan estu pika sedihieun pisan. Nah make ngomong kitu, Bah Wadi olohok. Abah tos aya kana 5 anana, jajaka pating seleuneu ka dieu ngahelaran diri abdi. Tapi ku abah sirikna teh teu dibuburak tara aya nu dibere harepan. Boro-boro ditarima niatna ditanya ge estu saperluna. Ta ieu nya dihalangan teh bah abdi mah bingung. Oh jadi kitu.
Ulah salah harti anaking Abah mah kitu sotenan lain rek nyarek boga papacangan. Lain ulah aya nu nganyang tapi Abah teh nya kahidap bising ka olo ku lalaki nu teu uni. Bising ka pangaruhan ku jajakan nu teu boga pangharapan. Abah mah teu hayang nejo anak sangsara kalungsang-dungsang, tapi hayang nejo anak nu hirupna senang lahir batin. Ta eta nu jadi dasarna mah kade ulah salah harti nyai. Abdi ge teu salah harti bah tapi da teu ngarti kana tujuan Abah. Nah kudu kumaha atuh lalaki kumaha nu dianggap sae ku Abah. Atuh saja biti kitu Abah kedah panjang emutan. Kedah naon teh jauh sawangan yen tinakan Abah teh ngarugikeun ka abdi. Tabuktosna tara aya lalaki nu daek ngadeukeutan ka abdi sarieun ku Abah teh. Cek Suryati ambakeun ka Bahwadi. Sabab unggal aya jajakan nu nganyang sok dibere budi nu teu uni pika keuheuleun jeung pika sieun. Nu nganyang teh mundur maju tara anu wani ngalanto ka Imah Suryati. Iya imane. Ulah ka mana wae ngomong teh Suryati. Abah mah ngayakeun tinakan kitu sote nya ka maneh. Bisi ngrakdag kana jurang kasusahan. Da mun lalakina teu cop jeung hate Abah mah moal rek dibubur aku Abah ge mun lalakina cop jeung hate mah. Moal disina balik, moal dibere budi nu seungit. Cinakna mah can aya jajakan nu kapilih ku Abah teh kitu. Lamun tah can aya nu kapilih nah bade naros bade make naros kitu atuh. Sabab Abah geus boga cecenyoan geus manggih hiji lalaki. Anu sakira akur jeung tujuan. Anu cop jeung hate Abah, nu mata kaina Abah hayang nyaho. Nya kumaha hari pamadegan hidup? Cing jawab. Cek Bahwadi beuki daria panon mencerong kana beungeut anakna. Saha nu dimaksad ku Abah teh? Ieu ulah wakan nanyakeun, jawab heula pertanyaan ti Abah. Abdi mah teu acan niat boga salaki, Bah. Jawabna tandes ari sabab teu panuju kana maksud bapana nu rek ngareremokeun dirina ka lalaki nu meunang milih Bahwadi. Naon nyai? Jadengnya teh can niat boga salaki. Naon sababna rek ngalilieur ka kolot atuh? Bahwadi ambek katara beungeutna rada geuneuk panonna bolotot. Daya sababna Bah pokona mah teu acan aya niat we. Ulah kitu nyai, sabab hidup teh geus sawawa. Geus meujeunna boga salaki. Abah teh geus waas hayang geura mangku incu, cing pikiran sakali deui. Nah make aya niat kitu, ulah kitu teu bener teh ngaranna. Bahwadi asareun tas harepan sabab babadami anu dianggap babari teh. Buktina mamatak jengkel sabab anakna jadi mantanggul wani ngalawan. Abi nyuhunkeun waktos we kanggo mikir moal tiasa rengse ayeuna-ayeuna. Heug ku Abah dibere waktu saminggu. Cigeura mani. Cek Bahwadi bari jamedud jajantung ngadak-ngadak ratu. Ras inget kana obrolan jeung sobatna breh ka sawang hiji bibirang. Lamun anakna teu nurut kana kahayang nu jadi bapa. Harita para mitra Suryati teu ngomong deui cung nangtung terus ngaleos ka tengah imah. Bahwadi jeung bojona silih reret pating rarenghap siga nu seunggah. Lila-lila busaha mah muka deui caritaan. Abah alusna mah ulah ditereg teuing budak teh kudu naon teh malapah gedang ngarah budak teh teu leuwaseun. Talamun geus kieu kumaha? Keun bae lah. Sababnya nyaya ka anak atuh da. Dina hiji mangsa mah perlu dibere keras, kudu dibere pangwarah budak teh. Ulah mawa karep sorangan, keun sina mikir heula. Sabab lamun diantem mah bising cilaka ongko. Cilaka kumaha ri Abah? Kieu ibuna. Lamun si nyai teu buru-buru dibebereskeun ku kolot, bising boga pikiran nu lain-lain tak kitu. Pang-pangna mah nu akhirna matak cilaka kana dirina. Sabab jalma teh nu leungit pikir ilang rasa sok nekat jeung poho kana dirina. Boro-boro ka kolot atuh ka awak sorangan ge bakal tega. Hartina mah sieun cilaka lahirna, oge sieun cilaka batinna tak kitu. Moal sabab si nyai mah lain budak leutik jeung deui. Si nyai mah geus ngarti, geus bisa misahkeun antara bener jeung salah. Piraku deui ari rek nepi ka kitu mah. Teh mah busaha mah dariana keur. Sababnya ho kana adat pangadatan jeung sifat-sifat anak. Bahwadi sok sanajan dibejaan kudu jadi pamajikanana oge, tetep dasar jelema mung eleh omong, tuluy nyarita deui. Urusan eta mah teu bisa jadi ukuran sabab najan ngarti jeung pinter ge ari pikiran kaweur baluang mah tetep padak cilaka. Nah kaweur kunaon da si nyai mah teu kaweureun? Nah make nanya kitu. Apaan budak keur mikiran bisa lakieun? Ngan unggal-unggal mawa lalaki ka imah, ku Abah sok dihalangan sabab can anu kapilih. Ari akibatna si nyai jadi pae kahayang pan. Gedekeun boga salaki unggal ditanya ngan mung jeung mung wae. Da ieu hiji tanda yen si nyai geus raheut pikirna. Geus kabawa ku sakabak-kabak. Geus poho kana kahirupan wajar.
Aban awewe mah sawajar namun mikiran bisa lakiun. Sarta lalaki sawajarna mikiran pipanjikaneun. Tapi si Nyai mah unggal ditanya anger we kitu ngajawabnya teh. Tak iya hiji bukti, yen hak teh teu bener. Bisa ngajadikeun kacilakaan nu ngajak abah teh haliwang bising kumaona babakuna mah. Cek bahwa di jiga nu nya nyaritana padahal ku bojona mah teu kahartieun. Eta mah pikiran abah we kanu kitu da budakna mah teu naon-naon jeung deui teu aya tanda-tanda matak cilaka. Atuh saja batik kitu bongan we ku abah sok dikerasan teuing. Tara dibere lolongkrang pikeun ngawabuhkeun dirina jeung para jajakan nu sapantar jeung manehna. Jadi mun budak robah pikiran teh nu salah mah lain sasaha tapi abah kitu cek busaha mah meninga jenghok bahwa dina. Nya make nyalakeun ka abah. Sabab abah nu purah nyengker ka si Nyai, buktina unggal aya jajakan nu nganjang. Ku abah mah teu sirikna dibuburak sina kalabur. Siga ngajauhkeun rezeki anak nu akibatna budak teh jadi gering, batin, asa ditalikung, asa disengker, asa dicangcang beheungna ku abah. Awas teu ngarti we mah masaha mah. Abah mah nyah jeung malang bisi anak patepung jeung lalaki nu diolo-olo. Nu teu boga rasa tanggung jawab nu hirupna nganukur nganyelkeun cinta. Yeuh, manehna kudu nyaho, yen bakal rumah tangga teh dicukupu cinta. Tapi aya deui nu leuwih penting. Tak ieu nu dijaga ku abah teh. Nu matak ulah wakanyalakeun ka abah pikir heula sing asak. Da abah ge moal rek ngagubruskeun anu jadi anak atuh. Moal abah ge. Ya tapi naha geuning, geus kapikir yen bakal kaolo. Nah geus katoong yen bakal nganalkeun cinta. Buat teuing si jajaka teh nyami kahajang buat teuing bakal leuwih maju batan kolotna. Ulah makan nuding abah bisi matak jadi mamala ka urangna. Beuki belet we mah masih sama. Aban ku abah teh geus meunang mikir, da abah ge lain budak leutik ieu. Samang-samang sa abah nyebut teu panuju eta teh ngandung harti geus meunang mikiran tak kitu. Nya, tapi ngan bener cek pikiran sorangan wungkul teu dirojong ku kanyataan nu bisa dicekel page. Kakara sabangan abah wungkul, busaha mah tetep ngadebat teu panuju kana sikep salakina. Gagawah deui nyarita teh. Abah mah geus apal kana sifat jeung kaayaan urang randu cagak. Kabeh ge nu bisa diandalkeun eueuh piwarangeun pokona mah. Piwarangeun tapi besaneun. Busaha mah teu nema deui kalah kajung nangtung bus ka tengah imah. Teu hayangeun deui cacarita jeung Bahwadi. Atuh meninga huleng Bahwadi teh panon malong ka busaha mah nu ngaleos. Nya, aya kitu nya si saha mah bet ngalilieur ka kami. Tapi amang sabodo teuing kumaha aing we. Kitu gerentesna jeung nangtung ngaleos ka dapur rek ngilikan kecrik nu can make batu. Kocapkeun Nyi Suryati harita teh huleng sorangan di kamarna. Mikiran pi omongeun nu jadi bapana nu nyabit-nyabit kana urusan jodoh jeung rumah tangga. Tapi keur jongjon kitu, tapi teu jongjon lantaran beungeut Parman kokolebatan dina kongkolak matana. Sabab tisaprak aya kajadian di perjalanan teh hatena teu boleh ngait ka Parman. Nah kudu kumaha tu ari aing. Nah kudu ngagogu wae kana omongan kolot atawa kumaha. Sedang ieu hate geus ngait ka Kang Parman. Nu geus nyata tetela bebela ka aing, nya tetela bela ka aing. Ngajait diri aing tina balai. Duh Gusti, mana anu kudu dituturkeun. Kitu ceuk hate Suryati sirah karasa lieur bingung mikiran omongan Bahwadi. Ari pangna bingung tadi teh Bahwadi geus wakca yen geus boga tetenyoan. Pikeun jodona Suryati harita Suryati rek direremokeun ka hiji lalaki nu can kungsi wawuh jeung manehna. Mangkaning hatena geus asa aya nu ngeusian. Geus moal narima kanu sejen da puguh panto hatena dipatri ku ngaran Parman. Memang antara Parman jeung Suryati can aya patali janji nu nyata. Sabab patepung kalbu ge kakara poe tadi ngan digemukku, can digemuk, can disiram, can di lawungkeun nya-nya. Ieu mah kakara rasa sorangan pikiran pribadi. Suryati janji dina ati upama Parman aya pikir kadua leutik ka manehna, moal wani mungpang malah bakal dipapag ku kabungahan. Tapi keun bae, rek di Bandungan heula ku aing nah kumaha sikep abah mun aya Parman ka dieu. Narek kawas anu sejen atawa moal sabab Kang Parman geus gede jasana. Geus wani bumela nyalametkeun diri aing. Suryati menang putusan manehna rek nguji sakali deui kana pamadegan nu jadi bapa. Suryati kacida ngarep-ngarepna kana kadatangan Parman nu geus janji rek datang ka imahna. Sanggeus nyokot putusan kitu Suryati ngajewang anduk. Terus ngalios rek mandi perkara nu jadi bapa teu ieu dijadikeun pamikiran anu daria sabab bisa keneh ditarekahan.
ngan bae aya pertanyaan nu can kajawab ku manehna. Nah saha lalaki nu geus kapilih ku Bahwadi bapana teh? Eta pertanyaan nu nyang karuk dina hate ngadagoan pijawabeunana. Para mitra kaum dangu, cag tuna heula lampahan Suryati jeung indung bapana. Ayeuna kocapkeun deui di Parman anu aya di pasar. Harita manehna ngajugjug ka hiji warung bari nanggung suluh jualeun. Barang seroga nu dituju. Hatena bungah lantaran nu boga warung keur ngadaweung bangun salse. Nu jajan keur subung atuh Parman teh jongjon dina nguruskeun dagangan. Sanggeus nu suluh dipipi rebus ka jero gek diuk bari nyarita. Abi ngahaja ngantiran suluh ka dieu sabab biasa we bilah. Butuh bekal sapopoe bu. Ceuk ngomong kitu pokna bari ngadongkang batok wadah cai. Syukur pisan da suluh nu kamari geus beakeun bae. Teu kudu ngarasa kagok anu geus ka dieu mah moal burung dibayar. Tapi na atuh beurang-beurang teuing jang. Ceuk nu boga warung katelah bi eyo. Geus ngalangan sok mulian suluh ti Parman. Nuhun bi kuring teh regreg ari kitu mah. Pang datang beurang teh kuring teh aya halangan. Titah heula ku Pak Haji, keun isukan mah rek isu keneh da ari suluh mah geus boga meunang kamari bi. Bi, wawuh jeung nu ngaran Karso atuh henteu. Ceuk Parman manehna inget kadua musuhna nu tadi gelut di perjalanan. Karso, aya naon nanyakeun si eta? Asa reurewas teuing bibi mah. Karanan bi lamun hayang ngadenge heula jawaban ti bibi nah, wawuh tah henteu. Parman mencrong ka bi eyo. Ya puguh wawuh mah sabab eta jalma sapasar ge wawuh kabeh atuh ka manehna mah. Komo bibi da minang tepung di jalan ari kalemur. Ceuk bi eyo diukna ngadeuketan ka Parman. Kawas nu hayang jentre ngobrolkeun Karso. Sa si Karso teh sanyana bi. Kae moal ka diterangkeun ku bibi, sawa ujang can nerangkeun urusan jeung manehna. Naon sababna make nanyakeun si Karso? Aya urusan naon jeung manehna cing caritakeun ka bibi? Ieu sanyana bi. Derak-dek Parman nyaritakeun riwayatna ti mimiting hadenge nu jejeritan nepi ka mangsa harita. Atuh geus diterangkeun kitu mah bi eyoh ngarti pok nempas. Jadi rek naon nanyakeun si Karso teh jang? Nyai kuring mah hayang nyahoe kana kaayaan dirina na saha nu sanyana urang mana lemurna kumaha kahirupan jeung laku lampahna ta eta nu rek ditanyakeun ka bibi teh sabab kuring panasaran. Bongan geus ngaganggu ka Nyi Suryati, jawab Parman semu sumanget naker. Ari Suryati teh saha ujang? Jawab bi eyoh nanyakeun. Nah kabogoh ujang? Lain bi. Parman rada gugup bet asa era ditanya kitu jajantung ngadak-ngadak ratu. Teu kudu asa-asa ujangkeun bae da moal matak naon-naon, bibi mah milu bungah we nu aya. Mun ujang geus rek boga pamajikan, rek ngadagoan naon deui atuh. Ujang teh umur geus cukup, rupa teu nguyang. Geus meujeuhna laki rabi. Geus bi ulah ka nyaritakeun urusan eta kuring mah. Hayang geura nyaho teh ka Karso jeung Ahmin, na kumaha sanyana? Ceuk Parman malik deui kana urusan si Karso. Kieu ujang eta dua jelema teh sakainget bibi ieu mah nya. Sok babarengan ka ditu ka dieu tara papisah, layeut jeung Anut kawas sobat Dalit. Dan hanya ka sosobatana teh lain dina jalan bener. Deui mah ayana di jalan nu salah, si Karso jeung si Amin teh di pasar ieu mah geus kasohor. Purah nipu jeung ngarah ngarina. Malah cilimit jeung sok kurang paling deui. Laku lampahna pika keuheuleuun sabab mina ngarugikeun ka batur. Hutang di unga jongko, bayar ukur ku janji. Da sok ngahtara, tak kitu nu kanyahoan ku bibi mah ujang. Kitunya. Urang mana maneh teh bi? Urang bojong gaok duanana ge ngan dituna mah geus aya kana geus aya nu ngaku. Kalakuanna teu parok jeung batur kitu jadi sababna mah. Malah geus teu baroga dulur cenah nu batak duanana ge dalit pisan nyobatna siga jeung dulur pet ku hinis kitu. Ya nuhun atuh bi ayeuna mah kuring geus wawuh. Wawuh kana ngaranna, wawuh kana kalakuanana jeung wawuh kana sifat-sifatna. Mun kitu carana mah kuring moal kagok ngayakeun tindakan. Mun manehna kapanggih deui ngalakukeun anu teu bener. Ceuk Parman jadi bungangang sabab geus meunang katerangan nu jentre ngeunaan dua musuhna. Ya nuhun ari ujang boga pikiran kitu mangan kadewe sing ati-ati sing waspada. Sabab sia teh telenges jeung taraya ras-rasan. Ujang ulah wani teuing, ulah gagabah teuing jeung sologoto bising cilaka ku pola sorangan. Malaina ge kudu ati-ati bising manehna neuteuli ka ujang. Ceuk bi eyoh mepelingan para mitra sadaya. Sok sieun Parman aya nu ngakalakeun. Ya nuhun abi katampi kepepeling mana tuh duitna bi rek dibolikeun kana beas. Ceuk Parman dari regot minum deui manehna inget ka inung bapana nu tangtu geus ngarep-ngarep. Waktosna seep para mitra.